Komo datang si ieu anjing. Leuwih parah anjing. Gusti Admi mati ayeuna bade ngundurkeun diri Gusti. Datang si goblok anjing. Moal balik anjing. Naon ai maneh dok ampun anjing. Gusti nu aku kalah si budeg datang ampun. Meureun ke mah cager meureun dah, mah cager-cager anjing jadi tapi ka kiamat oge. Maneh mah sok suudeun wae ke batur teh dok am. Di pelong mah tuh eureun. Sok siapon anjing. Am naon? Am dahar. Kon. Nyangakeun semua pangabaktos Gusti diterima. Ulan cat cek aing oge. Cek aing oge. Moal balik anjing. Moal balik. Naon Gusti? Diterima. Naon-naon iya. Naon-naon jadi goblok. Alah. Mun teh ulah kitu ka batur teh Gusti. Ulah loba teuing heureun. Anguran mah dengekeun. Nah, maneh. Aya nu dakwah Gusti. Si anjing dakwah. Dakwah si anjing. Aduh, Gusti nu agung. Alah, Gusti ampun ai. Aya maneh? Sakara kaleret. Cager. Mata gede ge cager anjing. Hah? Cager. Innalillahi. Sabaraha poe? Cager anjing. Allahu Akbar. Batuk. Wah, nu batuk anjing cager. Allahu Akbar. Ku obat batuk atuh. Upami batuk mah ye ulah nganteupeun batuk kamari ge nu batuk maot. Nah, habat maot nu batuk poho meureunna leumpang di tengah jalan katabrak mobil. Eta mah katabrak mobil saya teh dok ampun anjing. Dedeuh teuingkeun ku kurang ge dicagerkeunnya mudah-mudahan. Lan. Ya mohon. Urang teh naonana? Oh, batuk pilek Gusti. Naon obat? Hah? Jahe. Cek dunungan oge jahe. Nyaho anjing is jahe. Lain leunca. Jahe sanu ngomong leunca anjing. Bida-bida teuing jadi goblok. Bida-bida teuing. Heeh. Sete goblok teu ngadeung ka batur teh bida-bida teuing teh. Gua aing dibere resep siap gitu-gitu patut. Cap batuk sia moal cager-cager. Kumaha sia anjing? Amin, mudah-mudahan. Ka bida-bida teuing ka batur teh. Awas cuman kitu. Aduh, tong halangan atuh sia nu halangan teh. Gusti abdi mah mundurkeun diri Gusti ya. Naon ieu geuning babaturan teh garelo kabeh. Sia leuwih gelo dok ampun anjing.